Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad limana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku panghijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara-gara munjung. Ayeuna kantun bagian anu ka-2 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara-gara munjung bagian anu ka-2 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pageuneuh tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Muhun mah tekedah ngemutan artos mah tiasa digentosan deui kuno langkung ti sakitu. Eta mah artos emas sareng apa deui ongkoh sanes anu abdi duaan mah janten tekedah diemutan. Lain kitu anaki da sahanteuna mun kacoceng waraga dihidep keur salametan teh tangtu moal cukup jang nyumponan kahayang hidup ngondang hiburan. Bari eta teh tina duit jang diding saware. Oh, teu sawios mah ngeunaan hiburan mah teu sawios-wios teu cios oge. Anu penting mah salametanana we wungkul mah. Ceuk Nyi Salama embung ngabeungbeuratan anu jadi kolot. Kacoceng oge duit keur modal kawin, moal jadi hitungan sabab dipake mulasara adi sorangan anak indungna keneh. Malah jang diding oge sapamadagan pisan jeung Nyi Salamah calon pamajikanan. Muhun mah teu kenging ngimutan hiburan ayeuna mah. Anu penting abdi duaan salamet dina engke waktosna mah. Ceuk jang diding bari imut. Bimaya lain berat ngagantianana maksudna mah. Dari harta mah teu kurang. Duit loba ngan teu kabeh dicepeng tapi dina gadean wungkul lolobana teh teu boga barang sorangan umpamana kendaraan tempat jeung sajabana anu disebut beunghar jegude can nepi keur kahirupan Mang Diman malah disebutkeun kayaan sabenerna mah pas-pasan ukur ngaranna beunghar tapi da taradaek meuli barang sorangan teu hayang meuli sawah
teu hayang meuli tanah, teu hayang meuli kandaraan. Estuning tara kabitaeun, cukup pentingna wungkul eusi beuteung jeung awak kabajuan. Kitu prinsipna Mang Diman dina ngadidik rumah tangga. Aya alusna kitu teh, tapi kangaranan ngagade mah butuh duit sangkan hayang tereh balik deui teh hese. Mimilikan mun parang aya jalma anu ngagadena seperti Kang Johana loba nyekal duit. Bisa isuk nyarita sore oge langsung mere. Tapi mun parang ninggang ka jalma anu api kana duit atawa kabeh dipake modal, tangtu moal bisa gagancangan kacumponan kabutuh Mang Diman. Renghap Mang Diman rumenghap, hatena jol seseblakan jeung ratu tutunggulan, pikiranna teu daek tenang. Pok nyarita ditujukeun ka pamajikanana, dibarung ku narik napas panjang. Geus, ayeuna mah tong waka mikiran waragad. Malah akang isukan arek nepungan deui si Uju kalemburna. Sabab duka teuing kunaon, maotna anak urang ieu hate bet ngait bae ka si Uju. Cek Mang Diman, bari jiga anu ngemu kakeuheul tapi teu bisa dibudalkeun. Ari Bimaya ngadon sidih teuteup jeung anak katut calon minantuna. Terus neuteup antep ka salakina, dibarung jeung heran. Kunaon salakina bet nyarita kitu? Maksud akang teh kumaha Kang? Nah bet aya pikiran kitu. Naon hubunganana Kang Johana jeung anak urang anu maot kah? Tanya Bimaya menidaria nakar. Mang Diman jigana bae embung waka betus ayeuna pamaksudanana kanu jadi pamajikanana. Jeung teu matak hade kudu nyarita hareupeun calon minantuna. Ayeuna mah tong waka tatanya, engke oge bakal apal sorangan. Sabab ieu hal masih jadi tinimbangan anu kudu leuwih asak dina nangtukeun sikap. Ulah waka aya nu sejen nyaho kayaan maksud akang ayeuna anu sabenerna. Kitu tah manehna. Tembal Kang Diman. Nya kajeun atuh ari kitu maka. Satadina we kami teh panasaran. Kunaon akang bet nyarita kitu? Bimaya rada baeud. Leuwih hade juk ayeuna mah geura salare geus peuting ieu teh. Keun akang tinggalkeun di dieu sorangan, sok geura salare. Cek Mang Diman ngadon ngajurungkeun sare ka anak pamajikanana. Heug atuh Kang, kuring teh heula rek sarenya. Nyai hayu urang sarare. Ujang kamarna geus disadiakeun ku mak tuh pada ditu nya. Nuhun mah. Geus kitu mah Bimaya terus meru enggon tempat sarena. Sakamar jeung Nyi Salamah. Sedengkeun Jang Diding meru ka kamar tempat Jang Ito. Ninggalkeun Mang Diman anu tuluy ngajentul di tengah imah sorangan bari ngumbar lamunan. Nyawang mangsa waktu anu katukang nalika indit kalembur urug bari mawa Jang Ito ka imah Kang Johana. Bet kabayang deui ku manehna nalika Johana mere dahareun ka anakna teh. Moal kitu. Maot anak aing teh aya hubunganana tina dahareun anu dibere anu dibikeun ti si Uju. Karacunan anak aing teh meureunan ku eta hakaneun. Cek Mang Diman, hatena bet terus galecok ngomong sorangan. Bari timbul kacuriga jeung sangkaan goreng. Buah-buah anakna keracunan tina dahareun anu pamere ti Johana teh. Inget keneh, bungkus urut dahareunana oge can diduruk dina wadah runtah. Malah isukan arek dibawa ka imah Kang Johana pikeun jadi bahan bukti. Kocapkeun dina poe isukna, kira-kira wanci haneut moyan. Mang Diman geus singkil. Rek indit kalembur urug pikeun nepungan Kang Johana. Bimaya ukur bisa peupeujeuh ka salakina. Sangkan ulah nyarita anu matak tegenah kana perasaan Kang Johana bisi kasinggung hatena. Da seetik gedena Bimaya oge bisa ngajudi. Salakina mimiti curiga ka Kang Johana. Patali anakna anu maot ngadadak.
teka caturkeun kumaha lila di jalana. Mang Diman harita geus tepi ka tempat anu dituju. Kasampak Kang Juhana keur ngadawung di tepas imah. Bari ngalepus udud rokok mahal bangun anu nikmat. Kadatangan Mang Diman teu wudu mata kaget pikeun Juhana. Sabab teu diduga ti saanggalna bakal datang deui ka imahna. Ari di imah kabeneran ukur Kang Juhana wungkul sorangan. Sabab Cek Ikoy keur indit ka pasar balanja keur bahan di dapur. Mang Diman geuningan eta teh kabeneran. Sok Mang ka dieu Mang, urang ngopi bareng Mang. Ceuk Jang Juhana gancang ngabagiakeun kanu anyar datang. Tapi Mang Diman teu wani gagabah jol asup ka tepas imahna Juhana, ngadon ngajanteng we di buruan. Ningali kitu Kang Juhana ngarti. Gancang turun mapageun Mang Diman anu ngadon ngajanteng di buruan imah. Ari Mang Diman bet ngadon ngajanteng di buruan kitu. Hayu ka tepas Mang, ceuk Jang Juhana. Mang Diman neuteup antep ka Kang Juhana. Lir umpama anu nembus kana jajantung. Nyidik-nyidik paroman Juhana bisi aya anu nyurigakeun meureunna. Song Kang Diman munjungan bari ngawalon. Hampura Jang Uju, manggeus norojol deuyeuh ka dieu. Walon Mang Diman miceun geuteran hatena anu keur teu pararugu. Nya bae atuh Mang, ulin mah ulin we. Masing unggal poe oge kuring teh atoh aya nya atoh nu aya sabab aya batu ngobrol. Da tetangga di dieu mah kabeh oge kakararota. Langka aya nu cicing di lemur. Jadi ukur kuring we wungkul tara ka mana teh. Gulak giluk sorangan we di dieu teh Mang. Tembal Juhana. Nyakeun bae atuh. Jang Uju cicing di lemur oge da tetep batur mah arapaleun saha Jang Uju. Mang Diman seuri kapaksa harita ngaladenan caritaan Jang Juhana. Pasti apalun atuh Mang. Piraku ka tetangga sorangan nepi ka teu apal mah. Ari Mang Diman sok aya bae taeun teh. Urang ka tepas manya ngobrol bari ngajanteng kieu di buruan. Teu hade atuh Mang, hayu Mang ceuk Kang Juhana. Muhun mangga Jang, mangga. Harita duanana saterusna rasup ka tepas imah. Geuk dariuk sarta neruskeun deui obrolanana. Jang Juhana nu kadenge nyarita deui bari nyicikeun cai panas tina termos, ninyuh kopi keur nyuguhan Mang Diman. Lawuhna beuleum opaketan jeung bubuy sampeu. Kuring bener-bener ngilu prihatin ieu Mang. Jang Ito maot. Harita teh eta budak sakitu jagjagna padahal mah nya Mang. Beg deui hate Mang Diman ratu jiga anu tutunggulan. Adenge Jang Juhana nyarita kitu teh. Geus hayang sapok-pokkeun ngomong negerakeun pamaksudanana anu curiga ka Jang Juhana. Bet ngadadak asa heurin kuleta. Sedangkeun Jang Juhana kodratna salaku siluman tangtu geus bisa maca kana eusi hatena Mang Diman. Pangna ngajang deui ka imahna teh sabab aya anu arek dicaritakeun atawa unek-unek. Tapi Jang Juhana ngahaja teu nanyakeun maksudna Mang Diman datang deui ka imahna. Hayang nyaho wanieun moal Mang Diman ngomong nepikeun pamaksudanana langsung. Jumawa asa aing siluman nganggap enteng ka Mang Diman. Mun ngamuk moal kudu hese ngalawanana. Bisa katingali ku Jang Juhana paroman Mang Diman kadirina bangun anu ngemuka keheul jeung kacuriga ngan can wani kadal. Nasibna we meureunan kudu kieu Jang Uju. Mang iwal ti kudu kuat jeung tabah we nyang hareupan ieu cocoba. Ceuk Mang Diman semurumah. Nya memang teh deui cara iwal ti kudu kitu Mang. Yang mudah-mudahan we atuh naon anu karandapan ku kulawarga Mang Diman ayeuna sing aya hikmahna. Mang jeung si Ibi kudu kuat we jeung sehat sabab tere hajat mulung mantu apanan Mang. Ceuk Jang Juhana.
kawas anu heueuh nyarita kitu teh, tapi hate nama lain deui. Tapi Mang teh kungsi ngadengi obrolan ti warga. Malah eta warga teh ngobrol langsung ka Mang. Patali jeung maot anu jadi anak. Ngan teu kungsi ditepikeun ke pamajikan mah. Da bisi salah paham. Pajarkeun teh anak Mang aya nu ngawadalkeun. Eta jalma kawilang ngarti kana kabatinan. Mang Diman sanggeus lila mikirna meureunan harita teh. Matak terus mepetkeun obrolanana kana perwadalan. Oh, nasaha atuh anu ngawadalkeunna nya Mang. Pirah ku budak Mang Diman anu ngawadalkeun mah. Mang boga kawawuhan jalma anu mujung kitu Mang. Ceuk Kang Johana. Nya eta pisan anu mata kapanasaran keur Mang oge jang uju. Saha da teu boga kawawuhan jalma nu munjung atuh Mang mah. Mang Diman ngajawab bari unggul. Nya bisa wae atuh Mang. Nya bisi wae atuh Mang bisi bogan wawu. Teu nyaho buah-buah aya jalmana kawawuhan Mang Diman anu muja kasiluman. Gancang geura silidik Mang. Mun kapanggih sasahana podaran we gancang tuman Mang nu kitu mah. Jika anu nangtang Kang Johana harita nyarita kitu ka Mang Diman bari hatena teu wales seuri. Sedengkeun hate Mang Diman salila keur ngobrol teh sabenerna mah geus teu pararuguh rarasaan. Awak pating puringkak disuguhan oge teu joel haret da bisi diwadalkeun. Ngan ku cara kitu oge Mang Diman geus bisa ngajudi. Jang Johana mimiti kapancing ku caritaan anu memang satengah nyinyiran ka manehna. Nya bener pisan Jang. Hate emang ngageremet jeung panasaran. Mun bener aya nu ngawadalkeun ka Mang. Lamun nya bener budak Mamang anu ngawadalkeun. Arek dicacag diwalang-walang tah. Di podaran ayeuna keneh oge ku Mang mah Jang. Cek Mang Diman. Anu katara beungeutna jadi beureum ngembang wera. Tandaning hatena memang keur nafsu. Ari bungkusan urut dahareun budakna pamere ti Jang Johana teh angger dina saku baju teu dikaluarkeun. Mang Diman teu wani gagabah dina nangtukeun tindakan sabab bisi nyalahan. Perasaan Mang bisa karasa ku kuring oge. Mun eta kajadian tumiba ka keluarga kuring. Mata gancang Mang talungtik. Bisi aya nu munjung terus ngawadalkeun budak Mang. Cek Jang Johana nyarita kituna teh dina hatena bari seuri jeung mupuas. Maneh geus curiga ka aing Diman. Arek kumaha hojah maneh saterusna. Mun nyaho tetela aing anu ngawadalkeun anak maneh. Aing nyaho dina saku baju maneh aya bungkusan urut dahareun pamere ti aing ka anakna. Jikana masih Diman teh arek ngontrog ka aing ngan teu waniun wakca. Cek galecok hatena Jang Johana ngomong sorangan. Dina kayaan keur kitu trojol Ciitoh karek balik ti pasarna. Atuh reg anu ngobrol teh areureun. Ai geuning aya Mang Dima, da Mang mah hampura salaki abdi teu ngalayat waktu Jang itu maot. Ari abdi nyeri suku harita teh asam urat jadi deui Mang. Cek Ciitoh bari ngecageun balanjanana terus munjungan ka Mang Diman ngajak sasalaman. Ah teu sawios-wios Nyai. Alhamdulillah Mang keur sehat. Piduana we sangkan budak Mang anu maot teh tenang di alamna kitu tah Nyai. Oh syukur atuh ari damang Mamang. Mangga atuh geura dituang heula leuteunana. Abdi bade ka dapur heula ye nyimpen balanjaan Mang. Oh mangga Nyai, mangga lajeng mangga. Ciitoh gancang muru ka dapur. Sedengkeun anu ngobrol jadi ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Teu ngabahas deui ngeunaan wadal atawa ngeunaan anu ngawadalkeun sabab aya nyi itu. Cag tunda anu kacarita. Ayeuna urang caturkeun Mang Kasam di imahna harita teh keur ambek-ambekan ka biina.
pajarkeun ngumbar aib rumah tangga ka batur. Kedah manehna tara salat meuni dibeja-beja sagarupa. Maneh mah ari salaki dibere gede usaha teh bet unggah adat geuning pikeun sabeuleun pisan ka salaki teh. Ceuk Mang Kasam kasar nyaritana bari ti popolotot. Panon jiga rek bijil kabeh. Ari akang kunaon? Bet popolotot kitu ka Ina. Salah naon Inah ka akang? Bi Inah puguh teu tarima, ujug-ujug dicarekan ku salakina hareupeun anak-anakna. Asa teu hadek kitu peta teh. Maneh kaki saleh ngomong naon basa etang? Bieu megat di jalan ngajak ngobrol, pedah kuring tara ka masjid. Ngabolekirkeun talajak aing pedah tara salat. Mending asa panghadena bae sia mah hirup teh. Ditampiling deui sia ku aing mah deuleu. Cek Mang Kasam ngangkat leungeun katuhun anu meber. Maksudna marek nampiling Binah lantaran keuheung. Tapi Jang Asep teu narima indungna dikitu-kitu bae sanajan ku bapana sorangan. Sarenteng Jang Asep maju ka hareup ngahalangan maksud tindakan bapana anu rek nampiling anu jadi indungna. Amarah Mang Kasam atuh jadi tumplek ka Jang Asep lantaran wani ngahalangan kana tindakanana. Seak cilebet. Pipi Jang Asep akhirna ditampiling ku Mang Kasam kot ka asa ngaburinya. Alah tulungan emak pipi uing nyeri mak. Cek Jang Asep ngakero kaget jeung nyeri bari ku leungeunna diusapan. Ka kamar Asep, ka kamar. Ku Binah gancang dititah ka kamar. Jang Asep teu kaleket. Gentak lumpat ka jero kamar bari rambisa. Sedangkan Binah bari ngais nyerika terus merhatikeun salakina anu keur ngahuleng jiga ngemu karuas. Sangkaan Binah mah salakina bener ruaseun lantaran kalepasan nampiling pipi Jang Asep. Tapi sabenerna mah lain kitu anu dirasa ku hate Mang Kasam. Tapi kaget lantaran dampal leungeunna anu dipake nampiling pipi Jang Asep teh bet karasa panas nyongkab parat nepi kana tulang. Bari nyeri hate anakna nu panggedeuna dampiling kudu jadi salakina jeung kakarak harita kitu nate da baheula mah tara galak sakumaha ambak oge. Nah hari ayeuna bet beda talajakna nepi ka wani nampiling anakna. Mang Kasam kadenge nyarita deui mungguh ngandung ancaman. Awas ya mun sakali-kali deui ngomongkeun kayaan rumah tangga ka batur kami arek indit gawe ya. Ceuk Mang Kasam teu nunggu deui jawaban langsung ngakedik indit keluar ti imah ninggalkeun Binah anu masih kasima ku eta kaayaan. Sedengkeun kaayaan wanci di luar harita teh geus nyedak ka wanci peuting. Binah berjual pating sarablak teu geunah cicing. Malah parasana teu waleh ratug lir umpama tanggara bakal aya kajadian anu teu dipiharep. Punten lepat. Cag urang tinggalkeun kaayaan Mang Kasam jeung Binah. Ayeuna urang caturkeun deui kaayaan Bimaya. Kaayaan di luar imah harita geus nyadak ka wanci peuting. Bimaya hatena bet jol pating sarablak teu geunah cicing. Malah perasaanana teu waleh ratug lir umpama tanggara bakal aya kajadian anu teu dipiharap anu tumiba ka Mang Diman salakina anu can aya keneh mulang. Disaprak isuk-isuk indit peuting oge can keneh bae balik. Nyi Salamah anakna Surti kana perasaan anu jadi indung pok harita nyarita. Mak, kunaon bapak teh lami-lami teuing angkat-angkatan ananya? Kumaha hatu diwagel atuh tadi basa angkat mak? Cek Nyi Salamah. Bimaya gancang ngawalon bari narik napas panjang jiga nu seunggah ku eta kaayaan. Nya eta si bapa teh ku keukeuh arek nepungan jelema nu ngaran Juhana teh. Emak teu bisa megatan ukur bisa mepeujehan sakan bisa ngajaga diri. Ari taeun sugan teh moal lila kawas kieu. Salempang sok inggih aya kajadian anu teu dipiharep we tumiba ka bapa hidup nyai. Da mun Kang Diding
can muli mah kalemburna ku abdi bakal piwarang nyusulan bapak sina enggal-enggal muli margi abdi oge sami melangna ieu teh mah sin kumaona. Bimaya jeung Nyi Salama sarua melang ku kayaan Mang Diman anu keur initan masih kene can balik. Sedangkeun Mang Diman anu keur dipake ka melangna harita teh tungtung nama jadi lat we poho kana pamaksudan anu sabenerna. Leungit kawaspadanana kabebenjokeun ku ngobrol ngareng ngidul malah bari disuguhan dahar segar rupak ku pribumi. Ngariung dahar opatan di tengah imah. Opatan teh kaasup jeung budakna Jang Johana teh. Ngan sanggeus cukup lila aya di dinya, uplek ngobrol bari disuguhan dahar. Mang Diman terus bae amitan ka pribumi. Nuhun pisan Jang Ujug nyito. Nganjang teh ieu mah ngadon disuguhan dahar sagar rupa. Ayeuna mah mang saja amitan we, geus peuting ya nu di ieu mah bisi dideupeun. Ceuk Mang Diman harita anu dipohokeun pamaksudanana ku Johana alias balaka sadut make ilmu siluman. Nyanya teteh lah waktu teh teu karasa geuning Mang, geus peuting deui ieu teh. Nah lain mondok wae atuh di dieu Mang daripada di imah loba kapusing Mang. Ceuk Jang Johana nitah mondok ka Mang Diman basa-basi kitu teh. Mohon Mang, mending mondok we di dieu daripada balik peuting. Tembal Cito. Nyaeta lain teu betah di dieu teh. Tapi mun mondok indung barudak tangtu bakal melang jeung dedeupeun. Mangga Jang Nyai di kantornya. Oh, mangga atuh Mang, mangga. Sing hati-hati di jalan Mang. Geus kitu mah Mang Diman ngaleos indit pikeun balik ka lemburna ninggalkeun imana Jang Johana. Tapi karek oge lempang no atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balat keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.